di adik kaula hidimi lan Kesha anu payus dipi agul kalayan dipi kareus ku akang kaharep eserkeun korsina meh kadengena leuwih jentre caritaan akang maneh kaula nun kaula Raka Prabu tapi nu damel kaula arimi nampi kana pembage salira kalayannya ngakeun sembah pangabaktos konyuk Raka Prabu pujas tuti sampean ku akang didahan disimpen puluning hati pun dehing mastakai nampi repunuhun laksa ketika pingahan kali nanti eta hapunten tina naon ripaha kalepatan ageng sareng galitna muga salira tiasa ngahapunten Raka Prabu dina kasalahan ngubarkeun hampura jeung akang komo akang teh salaku lanceuk panggedena guru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk mun seug lalaki wajar di aku bapa saolah-olah gaganti bapa kitu oge lamun boga lewe saolah-olah gaganti indung payus pantes dina waktu ayeuna mun seug saupama tea nu boga adi menta hampura kasalahan kanu jadi lanceuk piraku lanceuk teu ngahampura malah ukurannya ahna kolot kanu jadi anak kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna ka awewenya aku awewena ka lalakinya aku lalakina kitu oge nu katepaan ku sifat akaula lanceuk ka adi sarua jajar akang oge najan bari jeung sifat lanceuk nguarek era menta hampura bisi ieu mah tina lakon gawe bisi tina utah eta bisi curak carek jeung sajabana mata kaituna ngapetri kana ati nyentuh kana kolbu hampura di sami-sami kaula nuhun dihampura dihapunten pangarsa nuhun ai kitu mah atuh ping tigana tansah diajeng-ajeng purwakam ka dieu aya pikeresaeun naon Raka Prabu mangga gerawak cabalaka memang aya perlu akang teh timala Kesha kaharep maneh kapayun rayi eserkeun korsina kapayun kula Gusti nun Raka Prabu puputon kemang kadaton semaheun kaula sapangeusieun nagri hamba sapangeusieun nagara nampi kana pembage salira kalayan nyanggakeun semah pangabaktos kaunjuk panjenengan Raka Prabu ditarima Kesha kawuwuh aceuk nuhun nyi kalihna ti eta boh minan tendarwe kaluputan ageng sareng alit muga tiasa ngahapunten ka abdi saling malum euy kalayan kalintang reuasna ieu teh purwa ngaging silingih dongkap ka dieu aya pikeursaeun naon ieu teh Raka Prabu tansah diajeng-ajeng mangga gerawak cabalaka bujeng hingga ka punut marga ning tanah larapati kasanggakeun khusus kangge salira umum kangge ieu nagara dina waktos ayeuna memang kaula teh aya perlu ieu teh timala pribadi jeung ngeunaan kawajiban salaku raja tansah diajeng-ajeng kaula kahiji kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan anjeun duaan geus bisa nyempetkeun waktu datang ka ieu patempatan
kahiji pisan rek ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kula salaku raja di negara Narapati di ieu negeri syasat dina ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara ti kulon ti wetan ti kidul ti kaler teh kagero masyarakat teh kuayana gawe bareng antara kaula oge eksekutorna teh Arimbi miwa Prabu Purbakesa anu ieu teh kapandang ku akang teu ngijing sila bengkok sinembah satia satuhu kana rupaha program anu parantos dilakonan kurang dina wangkit kiwari timalan laras anu ayaan kewajiban urang salaku raja oge ais pangampi pajabat di negara sasat cicing di tengah-tengah masyarakat jadi puseur paningali nu dipenta kurahayat yakin kudu jadi gunung pangauban syagarana panangguhan hamba-hamba rahaya sakitu jutana lobana manusia anu tangtuna oge setiap ngayakeun kawijakan teh pasti teu weleh datang pro jeung kontra nu matak yakin setiap kawijakan teh kudu diutah dibeuweungkeun dipikir dirasa-rasa malah mandar kudu gede manfaatna pikeun jelema balarea timalah laras malah singkawengku ku sifatna ibadah ieu pagawean sabab teu saeutik lamun ieu pagawean salaku ibadah yakin bakal jadi jelema anu teu mangfaat pikeun baralea malahan mah ngarugikeun ulah nepi ka urang jajar saperti runtah jadi cinek hiji ibadah bisa kapandang ku urang lamun urang nyumponan anu rupa kewajiban anu parantos urang dikedalkeun dina mangsa sumpah dijadikeun pamimpin mun teu kitu jalir disebutna laras jalir tina janji sulaya tina carita bener poho kana pagini poho kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wakasanana ya timalan sabab lamun urang goreng lampah yakin masyarakat nyeuceuheuna yakin masyarakat ngahinana bakal bebeakan eukeur mah eukeur juta numutkeun ka mandang yen cenah buta teh poek di dieu poek pikiranana poek hatena setiap jelema atawa setiap buta atawa poek hate poek pikiranana bujeng hinganya akabatur diri sorangan oge diantep teu dipalire ya laras tah pikeun nepis ieu caritaan lintang ti urang kudu alus dina digawe lintang ti urang kudu masagi dina pagawean tingali pahlawan anu parantos ngantun contohna luar biasa dina mangsa ngarebut nyokot hak kemerdekaan tina leungeun jajahan dibelaan guyang getih ngan dasar tina perjuangan eta buahna kemerdekaan negara anu karasa jeung karandapan kurang salarea laras timalan tah di dieu yuk urang pada caring-cing pageuh kancing saring set pageuh iket dina ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara yen urang ciboga kayakinan Gusti Maha tingali bujeng hingga kana lengkah paripurna ati uningan ya ulah leutik hate kulantaran urang wujud diu awak buta diri trahing rasaksi ulah nyeri hate ku caritaan jelema-jelema anu matak silung kadengena silung kumaha Gusti meureun kadenge ku seungsa upamana ulin ka bangsa manusia laku lampah anu matak pinarakaeun teh lolobana teh laku lampah setan
diantawisna main judi eta laku lampah iblis mabok eta laku lampah setan kosa laku lampah demit gede bohong laku lampah setan hianat laku lampah iblis bari jeung aing can pernah nempo saumur nyunyuhun hulu ieu can pernah nugan kulantaran mabok AO can pernah nempo aing kuntil anak ulin ka Oyo can pernah nempo tuyul main slot kabeh laku lampah teh dilakonan ku manusia tapi naha laku lampah eta ditipakeun atawa disilipkeun jeung ditemblekeun ka bangsa urang sabelah mata mah teu ngeunah hate urang teh dipandang sabelah mata bangsa denawa bangsa demit asa dihina asa dilelece memangnya teh leres pisan Gusti tapi mungguh jelema nu ngewa mah kitu tah urang teh sing inget yen ieu teh dunya ai dunya teh pasti aya nu pro jeung nu kontra satiap ka jelema nu mikaresep teu anggang ti nu mikangewa satiap ka nu mikangewa teu anggang tong bujeng hingga ka urang ka bangsa denawa ka Kangjeng Nabi pan manusia teu percaya kabeh tong bujeng hingga ka Kangjeng Nabi ka pangeran pan teu percaya kabeh ya laras tah nu matak tong kosong nyaring bunyinya anjing menggonggong kapilah teh kapilah berlalu tak eta yuk ayeuna mah kumaha cara narekahan sangka bidang kagiatan anu sakirana ngawujudna negara anu demokratis anu religius jeung berwawasan lingkungan kalayan kulturalna maju laras timalan diestokeun Raka Prabu anu aya patula patali mangsa ayeuna bencana nu karandapan nyaeta ku ayana bencana dipalih kulon ieu nagara caah dengdeng kulantaran pembabatan liar nyata kayu-kayu anu dibabat anu ngabalukarkeun teu saeutik rakyat malah jadi korban nyawa ratusan ieu geus jadi bencana nasional anu kudu sagancangna ku urang nyaeta nyieun tindakan laras wayahna akang rek nyiwit kulit anjeun kabehanana sabab dina kas nagara teh nyaeta parantos aya disisihkeun pikeun sumbangan bantuan supaya ku aranjeun langsung tepikeun ulah nepi ka nginjem leungeun batur margi kecewas-kecewis ka denge rahayat nu nyarita ka kaula ongkoh di pusat negara mere sembako tapi datang ka handap nepi na teh kadulurna kabarayana jeung gegedena dihakan ku manehna ta eta pikeun nepis dina serangan eta pikeun anu silung mata ku anjeun wayahna teangan apruk ka itu kudu ngadeg sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna sadaya-daya kaula nuhun diestokeun Raka Prabu sabab rahayat karunya anu kiwarit teh kadungsang bujeng hingga ka usaha tuang sasepoe na teh nepi ka dahar isuk henteu sore dahar sore henteu isuk nu matak itu sembako di antarana beas sayuran jeung sajabana dupi bantuan wios nyanak alat olahraga montong sia teh batur keur kalaparan nya bilih kitu tah montong ulah teu nyamuk kitu sae kaula nuhun aya sabaraha aya kana 100 tonan 100 ton nya sebarkeun sok sing nepi kana tepat sasaranana mana
anu kudu diheulakeun mana anu kudu diengkek sabab numutkeun data anu kamari-kamari mah urang teh lolobana mah kitu kadang-kadang anu boga motor menang anu teu boga imah pisan mah teu menang pisan kadang-kadang anu boga kos-kosan mah meunang laras da eta datana pangireun tadina tina kaweur jadi we kadadatkeun pejabat-pejabat di Pilmuran Bapak RT Bapak RW nya kurang validasi mawi kedah diverifikasi ka payuna tah kitu wayana dina mangsa pabeberang araringit maneh timalan kaula nun tah eta salaku raja salaku pribadi ieu mah ngeunaan pribadi lanceuk kanu jadi adi utamina ka arimbi nyai kaula nun akang teh ka titipan carita ku Kangjeng Rama ke Syarpa kanyaah ka deudeuh Kangjeng Rama meureun kitu kanu jadi murang kali teu pasisili ka akang kitu ka salira kitu ka kesah jeung sadaya rai-rai anu liana ngan ieu mah meureun kulantaran boga anak teh awewe teh salira hungkul nakan ka akang utama nama ieu teh ngeunaan jodoh kumaha si kesah geus kawin akang puguni tak ieu anu jadi panengah nyai nepi ka mangsa ayeuna naha nepi ka can manggih jodoh wae ieu teh can aya wae jodoh nanya ka diri ayeun naha nepi ka ayeuna geus boga kabogoh atawa acan tobat aduh tong make jeung sasauran seperti kitu tulas seperti kitu isin islain da lanceuk ieu mah wajar atuh pan batur pakumaha teh iwati jeung dulur teh iwati jeung baraya wajar melang menjadi lanceuk ayeuna umur geus satengah tuwu piraku meuni jomblo wae hayang jadi parawan kolot nusaan tragan maparantos gaduh dua tilu kurang kalina oge aya teh jadi randa oge aya bala jadi popotongan abi hari teh nya mamaruan iki boleng cik sugan susuganan kitu tah sadaya-daya kaula nun Raka Prabu dina lebar dieu ulah turah saros ngeunaan jodoh kaula sabatae eta mah pasti bakal kapayunan bakal ka sorang dina waktu ayeuna nanging waktu kaula mah can waktuna jeung can hayang kaula boga salaki nah aku naon minggal rencangan anu sasatna anu saumur jeung kaula anu saantragan nah salakina teu bisa ulin-ulin acan cicing di imah nyeuseul jeung sajabana panuning aku salira kaula teh salaku patih ti nagara sasat pikeun nepi serangan ti luar jeung di jero nagara kiwari kaula kudu boga salaki piraku kaula ngecakeun pagawean nyeuseul di imah piraku kaula kudu make daster nepi ka kitu nya emutanana alim ngeunaan eta mah alim panyangkeun elengkah kaula mah lain ieu mah lanceuk teh independen awewe teh wanitanya fokus teh kana karir teh kitu teh nyai kaula nun goreng patut kasebutna lamun kitu caranya lamun ukuranana maneh kitu teh salah kaprah nyai anu kabayang ku diri maneh cicing di imah ngasuh budak jeung sajabana kawas anu dijajah padahal dasarna mah nyaah salaki tina kaasih eta teh jeung kakurung ku sifatna ibadah cing inget numutkeun katerangan moal di aku umat kami sapanjang maneh can ngaliwatan hukum pertikahan tuh barukan daek teh dijodohkeun ku akang alim kaulanun alim
teu hayang kaula mah lalaki teu hayang. Itu geni. Kalah kitu we kula itu. Urang pilarian atuh aceuk susuganan kitu tah. Jajaka mung. Seur brodong di dieu mah. Kumaha kesha nepi ka kieu urang taroskeun we ka Abah Yanto Kalangka Muni. Tah eta. Sugan aya penari lalakina. Resep ka penari mung lemah kumuleng. Da ieu mah boga lacih awet tapi paragal awakna teh. Nya. Wah, kabayang lamun boga salakina teh heug leuleus awak euy non ngomongna teh. Moal teu dijajah we lalakina teh. Pasti. Mata ditunjuk-tunjuk. Moal teu susis. Teu bisa nguseup-nguseup acan gitu kasana. Jadi bapak rumah tangga jiga. Nyai ulah kitu. Ye. Kitu sote ukur dina bayangan, kitu sote dina ukur implengan diri anjeun. Hiji mangsa lamun maneh beunang atawa kapanggih jeung rasana cinta matak bunga alam dunya. Dunya nu sakil legana teh asa nu sorangan. Teu bisa dikedalkeun ku carita tapi endah dirasakeun dina dada. Kaalaman ku akang ku maneh kesah tangtos goblok. Nya. Luar biasa kabungahna teu bisa digambarkeun sanajan sakumaha endahna basa. Komo lamun ninggang tina bobogohan aduh teu sirikna unggah poe teh hayang malam Minggu we hayu. Di Arab teh hayang poe Sabtuna. Naon sababna? Sabab dina malam Minggu sok aya apel ka kabogo. Bari mawa martabak jang calon mitoha geuning. Martabak dihakan ku mitoha kabogo dibawa ka palipiran. Dibawa ka nusuni silih kecrok dagang tutut. Amit ngeunah luar biasa kaendahanana. Balik hoream teu balik geus beuting sin digrebeg hansip marukana. Komo lamun pimitohanana surti mabari jeung bageur. Ai balik geuning zaman akang mah zaman can aya WA acan. Ai balik teh bari mere potret, mere foto manehna. Bari foto teh seungit da geus dibere parfum di kabogo. Ai balik bari teh bari neuteub foto manehna. Bari hahariringan geuning dina hate lagu potret manehna. Karasana luar biasa. Eta ka wangkelangan kabedegongan jeung sajabana bakal kakadali bakal kacare ku ayana cinta lamun urang kanu jadi lalaki. Basket Bogot sono. Seperti abdi ulin wae ti peuting ayeuna kacarekan ku pun bojo. Ridho we hate teh da bogo. Ada aing ku cinta kitu eleh. Jeung kabeungbeuratan ku anak. Bari jeung boga budak awewe. Tadina mah sok bedegong baong, sok baong jajan itu ieu. Ya, sok tolong. Tapi kasieun kulantaran boga anak awewe mah ayeuna mah karem. Karem abi mah. Kuat. Nya. Can pernah beger deui abdi mah. Nya. Aya teh kapanggih mah. Pernah karep teh. Sok dina hate kalayan dina tekad niatan pikeun niangan jodoh. Ulah kaula mah can hayang ngeunaan jodoh. Kaula mah teu sudi abrig-abrigan teu suka abrak-abrakan munggul abrukan kaula kudu eleh ku lalaki. Ieu mah. Gitu we kulatu.
Kesah tutulungan maneh teh. Allah atuh Kang, naon terus dikenakeun ku abi ka lalaki seueur. Nya. asa wae Ku abi teh terus dikenakeun ka itu ka dieu ka RW Atep ka Kang Baa. Ka Sekdes Adang Cihideung. Nya sugan menang jajaka anu ngora warga desa Cihideung da da. lepeng we kulan Ai panggih ai ditonjok ku ieu. disiksa Jadi batur teh mikir dua kali ieu teh. Da ai nu resepkeun mah seueur atuh rek teh resepkeun kumaha sidik. Keur mah lamun ukuran urang panggeulisna katambah beunghar independen ongko komo singal pe pangkatna luhur rapekan ongko tapi ieu mah anggar we. kuat we pagi Padahal laki lagi laletoy kitu laletoy. Disentak ku kal teh kaki kitu tungkul. laleuleus Garoreng pisan lah kelampahna teh. Komo lamun teh panggih jeung lalaki begung. Meni geuleuh nepona geuleuh. ningali nu lamonyang teh ngewa Jika nama hayang anu lalakina dadana roti sobek meureun. nu seterep Jika Kang Agus eta teh tah mun kitu mah kaula mah hayang ilmuna itu geuning. Jadi nu kumaha tuh teh alim-alim kaula alim teu hayang. Kieu atuh nyai kieu ya. ya Lamun ukuran neangan kabogo atawa pisalakieun ulah neangan nu sampurna. ulah bener ulah Sabab amun urang neangan sampurna itu ieu sing inget nepi ka puput umur urang teh moarek panggih. Puguh ayana pasangan teh pikeun nyampurnakeun hirup. Ibarat sapatu kenca jeung katuhu mun maneh kencana neangan teh nu katuhuna ulah neangan nu kenca deui. Yen pangeran mah lain mikeun ka maneh nu dipika hayang kriteria maneh tapi pangeran mah mikeun ka maneh teh nu dipika butuh ku maneh. Tah minimal we ieu mah minimal maneh teh sing mukakeun hate nalika aya lalaki datang ka maneh heug hayang ngobrol atawa hayang wau ulah cegekan aya obrolan tong wakat digalakan ulah ditampik Omongnya nyeri hati mah ulah tuh pan ngomong manehna oge Karaos ku abi najan bari jeung goreng patut paribasana lalaki da ukuran kasep jeung geulis menyai geus rumah tangga mah alah moal dihakan geulis oge kasep oge moal seubeuh tetep bakal bosen ku ayana rumah tangga lamun ukuranna eta tah ku ayana rumah tangga nu langgeng teh nyaeta kanyamanan hate ai kanyamanan hate datangna teh tina komunikasi anu lancar tah lamun maneh teu mukakeun caritaan lalaki rek bener lancar komunikasi kumaha meni mah pertahan wae kaos Kang Jeung Rama nyangke deui kau lagi bakal menang lamun teh mah geus aya jodona sabatae ngeunaan eta mah Raka Prabu Kasampeur ieu mah nya meuni kumaha lamun urang jodohkeun jeung panayagan montong montong nah kucing kabeogeun nayaga mah seniman mah ada rucing nya dek kabeh gusi dalang ngungkul nu bageur mah bener eta mah gosip nya gosip gitu jadi ulah kitu sabatae kapayun masukan aya laksanana kaula mika cinta ka lalaki tapi koyong kaula mau diadu-adu ku salira tapi niatan jeung deui omat lamun teh aya lalaki heug panggih hayang wawu hayang kenal omat bare lolongkrang ulah janji ditonjok deui sia wah nya lamun tepi ka geuleuhan mah mau ditonjok ku kaula Gusti ka urang jodoh ku ka Mang Dana karunya ngudang wae Ibu Masyuni nya bobo di tahun 2010 kan nepi ka ayeuna teh
sakitu kaula nun ular memaksa ngeunaan eta ai ngaranemian jodoh pati bagja cilaka eta lain banda manusia tapi Rusia ti anjeunna upami salira naros wae ngeunaan jodoh kaula sarua jeung ngeunaan naroskeun ngeunaan patina kaula apan eta desa pake sarua atuh kitu sami wae ukuran kaula mah meuni nyeureum nya meuni neugdreug heueuh kayak orang pasien dildo nah goblok ieu mah jang latihan geugeuh tong kamar karab sia kecebrak teh sia mah dawa pasien kukubul teh sia heuh nya geus atuh kitu mah sok ini atuh ayeuna sebarkeun bantuan-bantuan kumaneh nya ka pelebah kulon nagara sadaya-daya kaula nun bawa pasukan pikeun ngangkut ieu barang-barang tapi nu damel kaula nun mudah-mudahan angsa damel sapaneja sabangut lurang sapaneja tina kanan sok bra lumampah sare sama ngelindur udang ngecebrek nepi ka kuat ka garing hidup sungut sia nepi ka pecah ketuban sia deui wirde pecah meureun sia satu jara rempe baribin batur gunungan canpok abdi nuju teu damang atuh naha maneh make jeung masakeun maneh ka dieu datang pasidik mah cicing maneh mah di rumah sakit kuduna diopna mah tapi naha maneh kalaka ka dieu goblok sia kumaha eleh ku pangabut nyatuh Geus. Najan buuk sarua hideungna karep jeung kahayang rupa-rupa beda-beda. Urang saling bijak we urang teh. Sabanda jeung sariksa da sedikit lemah cai urang. Salaku warga negara anu boga rasa miboga hak jeung tanggung jawab dan salaku warga masyarakat urang gawe nu rancage babarengan. Siap Gusti ulah cegekan ulah amak-amakan ulah geuleuh ka batur ulah dangukeun sia teh rekepkeun da saha geuleuh ka sia aing mah teu geuleuh ka manengan eta ku ngecebrekna sia teh matak gandeng batur gandengan nemur batur atukeun bae lain ka bae tapi kageuleuheun sia teh pamete sanggup jeung urang sarombongan ih meuni sabar kakak ada adik kadang anjing sia di salatip sumut teh sia meuni geus ya mending mam neangan pasukan majika abdi pecat nu cager mah gararandeng neangan pasukan manumar nu galering nganinggal di cuaca tiis teh ngajeos nya geus ye dengekeun kumaraneh kabeh kumaha Gusti ye dunungan kaula raja urang sadayana lanceuk kaula Gusti Prabu Arimate bade ngocorkeun anggaran dana pikeun bantuan ka kulon ieu patempatan sasat di pelebah kulon teh nyaeta aya musibah nu karandapan caah dengdeng ngabalukarkeun seueurah hayat anu mangsa ayeuna seueur anu jadi korban jalan kaputuskeun transportasi teu bisa asup listrik parem jeung sajabana sagancangna ku kaurang sadayana pikeun ditepikeun malahan kaula oge Gusti Arimi anu baris panghareupna ngomano sadayana taku kituna di antara maraneh kabeh wayana gotong sajumlah sembako anu lobana 100 ton urang sebar luaskeun kalayan urang data mana anu kudu dibere mana anu kudu nu teu kudu dibere
Uyuh. Pun boja teh masih demo Gusti. Eta pamajikan sia kebanjiran teu? Henteu. Atuh moal kitu mah. Itu terdampak. Bulan atuh. Tapi pun bojana kercingket ayeuna teh. Eta mah urusan maneh kudu ka rumah sakit dan keur bantuan. Bawa ke dokter. Samarukna nu cingket teh beureun garia. Korban bencana. Pamajikan aing oge kulanas. Jadep. Uing oge pamajikan koropok tilu. Anta pesina ngenangin oge. Nya. Itu. Sok pada gawe bareng euy. Abdi kumaha? Tapi tetulah cek dokter teu meunang beberatan. Aisyah kirana maneh gering parna metong ngilu we. Geuning di imah we sare gitu atuh. Atuh moal ngi rumah absen deui. Absen deui we. Absen. Upami absen panginten abdi teh tos hampir sabulan absen teh. Islina teu gawe. Da geuning teu katuliskeun ai absen mah. Wayana dalam sarwakeun jeung digawe make teh maneh teh sarwakeun nyolok mata bunceuling. Bakal jadi penyirikan kan. Apa sidik abdi maki di baheula gering terus. Wela. Jeung ini seburu-buru pada-pada. Abdi kumaha? Geus maneh make dikedi. Balik ke maneh mah. Ai gaji. Sing hawatos abdi teh tulang tongong. Lainna tunggir mah teh. Da aing teh hakanan goblok. Tulang tongong kumaha? Apan di imah teh uing teh teu boga sasaha. Anak pamajeunna pilatung bulan. Umur sabaraha taun? Umur 5, 4, 3, 2, 1, orok. Nah sabaraha budak teh? 7. Nah mah nakar-nakar teuing. Geus teh mah nakar-nakar teuing. Atuh da geringna geus dila. Gawe ka itu ka dieu sidik ngajadog di imah kulantaran eueuh gawe. Cicing wae di imah kapaksa panggih jeung pamajikan. Pamajikan we digawean ku abdi. Ai sugan teh moal tek dung. Gusti gaji. Gampang. Buru-buru syinit Pak Abdi Gusti Haji mangga. Kada dican ka mana? Engke gampang. Gampang sabantai. Jadi ayeuna teh balik ke heula. Gitu ah. Nah lompat si anjing. Dilepaskeun oksigenna. Waduh, selesai teh api-api mun si edan. Ampun. Rupa-rupa we pasukan teh. Anu lempeng bener, anu salah. Ayo urang pada lumampa euy.